Iya tinggal kurakana, aduh bakal mental apal emeuy, aduh tah. Si Pira si Abah ya, aduh bah lembah. Aduh. Baik itu dia mah, itu dia. Dan ini dia mobil pengantin, sang pengantin Bang Riz. Pengantinnya Bang Riz. Wah, ini juga ada tim mobil. Beberapa mobil rombongannya. Mobil Rubicon, ini mobil-mobil mewah semua ya. Yuk, yuk. Nantinya Bang Zai. Mempelai pria akan penjemputan di sini. Jalan, San. Wah, ini dia. Ini adalah rombongan pengantin, tapi ini moge semua. Akbar Tanjung kan? Rombongan Nah, mana sarung tangan? pengantin bawa motor moge semua nih.
lain ya, orang melihatnya naon yang bawa lain. Kamu di mana? Nah, jauh. Wah, sabar lama perjalanan, 2 jam setengah Pak. Nah, di mana gitu, Di Pamungpuk pas. Weh, pamungpuk banyaknya tuh. Ini kawan. Bener. Doa anak tukang pengantin. Ya pasti ya tenang. Mawadah warahmah. Saya mari ijab kabul. Weh, siap. Eta mah slogan kojonya. Doa kojo. Iya, kata-kata. Kata-kata. Kuat. Mana mah? Rehat lare. Ayaan kantong. Gaskeun. Ini adalah persiapan pengantar pengantin untuk mengarah ke pelaminan pengantin. Baik sebelah sini ah. Baiknya. Wilujeng Sungking, ketua pengantin panggilan dan rombongan, atau semuanya dengan hadirangan dan keluarga besar di seluruh pengantin istri, bersama Bapak Mama Suparman dari Ibu Ika Atika, pemirsa dari rombongan, ambil kehilangan tamu, kanggo natakan dina prosesi upacara adat bakal pembagian calon pengantin panggilan dan rombongan. Aturan Wilujeng dapat saudara rombongan calon pengantin kolonat bahwa rombongan dina ieu tempatan kedong tidur dan menangunun dina pimpin aturan Wilujeng Sungking oke mangga rombongan bersama sepuh kebutuhan calon pengantin istri harus biasa dipalih-palih oleh bapak calon pengantin panggilan atau pengantin sayogi ini tempatan. Adalah sambutan dari pengantin wanita ya yang berada di lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Calon pengantin panggilan rombongan peratus Sungking ngarit ngite ngebandangin ngebat ngebangkian. Prosesi selanjutnya pengalungan rombongan membagikan kawankan bersama Ibu Ika Atika bersama calon pengantin rombongan Subrusna Muhammad Zainul. Polis penantian pramu
Mbak Kamumut Kabupaten terus asuh tika kasih pada tresna kana semangga barakalun eta bangga terus pangrum hati berseka kebersihan Sep anak king jimat awak king mangga geratang pinggir mati taus kasih di mana kembang impian di apa Orang berujung sumping ya calon pengantin pamagat yang rombongan di Patapatan Wilayah Cipancang Limbangan Kabupaten Garut menjaga tempat pengharapan bukan hidup doa ke baris di istilahnya kepada dunia Rohna dengan Ayuna dan Minggu di 8 Januari 2023 orang sayana baris langsung hiji acara anu sakral hiji acara anu paling dianti-anti kedua insan hambanya mereka akan pernikahan bersama Teh Sinta Kali Bakris Sebagai berujung sumping ya cabang dan pamagat yang rombongan bagaimana datang sadana samurai Prastiasa calik di kursi Nuparatos di Sayogi haturan wilujeng sumping tetamu rombongan Assalamualaikum wabarakatuh. daun salam daun talis ibu miwah bapa ngawalar salamna menikuat ka laleles Saksanos paripawasna ieu rombongan di calon pangantin pamegete masih kena sabuneureuh di Kabupaten Garut pernahna di Tarogong Kang nanging rupina mah nembe nampi hibar katahar nama rupina mah badak subuh oge kobla sebe Bapak Ibu hadirin sadayana supados langkung barokah urang ulihan deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina keler aya opah ayeuna mah alhamdulillah Kang ngawalar kalayan kompang Bismillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadzaba ilaihi wa harrama syifa. Asyhadu an la ilaha illallah salam. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Al-hadis. Kabilengga kersana keluarga Jembar, keluarga besar, keluarga tatamu, keluarga calon panganten pamagat anu kusim kuring dipihormat kum kasadayana Bapak Ibu hadirin rombongan calon panganten pamagat anu sami-sami hormatin sim kuring insyaallah ku Allah dimuliakeun
Oke teh heula Rahmatan simkuring kalapin disebut sadaya samirauh di patepatan dikawit para jajaran tokoh ulama, tokoh agama, oke teh heula para jajaran aparatur negara dikawit Bapak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nada sihapun tenang, rupi nama syukuring kuat ngari dipayun malah mandar ka pepancenan di keluarga dua belah pihak pikeun mandu dina lumangsungna prosesi akadika senarang resepsi pernikahan kersana ning Sinta Rahayu putri katirun dina 5 sadulur hasil kadideun kanyaah Bapak Maman Suparman kali Ibu Ika Adika anu insyaallah baris ngadahub ka kersana Anu kasep, anu soleh, anu bager, anu pinter. Kang Risma Muhammad Jailan, putra kahiji, putra pang agengna, tina tilu sadulur, putra kakasih Bapak Jajat kali Ibu Eis Karwati. Atuh salam pangwanohna di dieu simkuring Marlina MC kali Simkuring pun Farid MC. baris mandu dina lumangsungna acara dugikeun kalekasan pamugi aya dina kalancaran amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifat. Nomor kaduana panginten tugas simkuring bade nyangakeun silatul wa'di silatul wa'di dikapungkur panginten tos direncanakeun bujang Wisma teh hoyong ditikahkeun dina sasih Januari 2038 dijanjikan keduaan dianti-anti di awal cunduk panginten kana waktuna ninggang kana mangsana ditinghan kusim goreng alhamdulillah biasa dihadiran mudah-mudahan ieu janji anu ditedunan ku anjeunna sing ngajantunkeun cukang lantaran mukana barokah di alam dunia sehingga di dunia bagja di akhirat bagja. Nomor katiluna panenten bade nyangakeun silatul aqdi. Inti nama lamun cek bahasa orang Garut bahasa Singkuring ngupi silaturahmi sana hayang ditikahkeun. Hayang ditikahkeun pa burukeun pa mana sana sawareh deui. Jam semua pada jam sabaraha angkat balik ke backlight sanes naon sanes kehoyong langkung tinimbang medeki tapi panginten neme sakieu rezekina teu sawios ulah ninggal pa panginten abdi mah sanes naonnya sanes kehoyong langkung tinimbang medeki tapi seiring karena waktu seiring berjalannya tempat seiring karena naon situasi simkuring mukul karena pelemahan dinya ulah kirang-kirang hapunten simkuring teh ngasakadarnya anak keluarga we sareng barudak teu janjang jingjing teu buah bawa hayang mah gunung digusur tapi kumaha sudah hese ngagusur lamun bagus teh kumaha we dorong doa simkuring nedak tawakufna kasadayana ieu keluarga jalanan simkuring naon istilah nama sakieu buktosna bilih teh mah kirang tata kirang titik kirang duduga peryoga tina sagala rupina ulah kirang-kirang gaya bebas kasadayana. Hadirin kaum muslimin kaum muslimat anu ku Allah dimuliakeun. Bapak Lurah Kacikajang jalan-jalan kalimbangan tadi tos papadon keluarga kasimkuring lamun ceramah tong panjang-panjang panganten hoyong gerak pariduaan Bapak Lurah Kacikajang jalanna buburu-bugan
tu ceramah yang panjang-panjang ibu terus abulga-abulga. Billahil muwafiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi lima syataku wa nasiri haq bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anqihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul adzim. Atika satu aja ngalawaler nampi sanes kanten anu parantos didudikeun ku mukarom pangersa kasepuhan nu disebutkeun ku rombongan bawi raos teu aya lepatna kanggo urang sadayana hikmatul amaliyah urang sasarana nyaosan uri pekerti anu hade ngetrikeun kesehatan hade tegesna ledak panduk ka Allah nang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Hai. Ada wajala talayan manjatkeun puja sinar puji kada Tim keluarga. Alhamdulillah wa syukurillah kungalangkang kodok sinar kodar manten. Cacandakan anu paripaosna anu dijang-jang anu dijingjing anu ditanggeuy anu dikelek anu disuhutna janten tanda kaasih kanyaah kadieu khususna di keluarga calon pengantin pameget kagresana calon pengantin istri persahanan Sinta Rahayu. Untuk memuji segala rupi yang dicandak teh haya dina kabarokahan kalayak manfaat bok dituang bok diantena amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah rutin nama parantos ditampi sadayana atau sintering ngawakilan di rombongan Jawa Barat dan istri ngecapkan terbunuhun langsa ketiga tingahan jazakumullah khairan katsiran. Kalayan nyuhunkeun waktosna ka ibu kali bapak sadayana sami rawuh kita di dia baris di sumpingkeun kersana neng Sinta Rahayu kalayan pengirangan rasa hormat ka kersana calon panganten pamanggeun Bang Riz biasa ngadeg kena sakedap. Alhamdulillah calon panganten pamanggeun parantos ngadeg di sageningan sim kuring. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Katawis ieu calon panganten pamanggeun ti kawiti papan dugikeun ka geng ngacalik di balik payun teh culang cileung dilarian saha rutina mah Calon istri. liuk deui nyeri bebeung sosongkeun geningan milarian anu diteja nyatana calon panganten istri Neng Sinta Rahayu. Nanging sadacan disumpingkeun Neng Sintana aya sababaraha pakarasa nati sim kuring rutina mah. Pami sareng Neng Sinta parantos caketna sabaraha lami waktosna banawi. Alhamdulillah kalayan sasasih eta langsung yakin ya Neng Sinta marupikeun wanuja awewe pilihana anu teu pastina ridona ibu kali bapa katenang takdirna Allah Subhanahu wa taala. Atau siap nampi karena pasipatan awam sareng sae Neng Sinta. Katawisna ieu teh panganten calon panganten pamanggeun teh sapertos anu deg-degan ieu manawi tegang teganging tegang nu tegang pang kewangi wae nya. Atuh supaya ngedos langkung mempersingkat waktos dina acara dangan hayeuna nu bari sapidangkeun dina akatika. Sumangga kanggo kersana Bang Riz biasa nyawuran atau napi memanggil calon pengantin wanita nyatana Neng Sinta Rahayu ku panggilan KDB Nabian. Neng Sinta. Neng Sinta sayang. Salam berdoa. Diantos di kata. Kalayan halimpunya ibu benten ieu mah setelan suasana edisi malam hari Sabi sakali deui edisi siang hari pilih teu kadangungan ku Neng Sinta. Neng Sinta sayang. Mangga di aturan payun abdi terus ngantos. Urang sambut wae calon panganten istri kersana Sinta Rahayu sumangga lumampah kayu bata-bata. Illallah Allahu Akbar la haula wala quwata illa billahi aliyil azim manakahdillahu ankahdillah faqad sahaqa wilayatullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah Jailani Nikahkum kaulah Ka'amin Ka'alfa Tegas kaulah Mesin Ka'amin Kalayan Malaman Manis Ka'amin Tegas Gram Dibayar Nampi abi nikah Kasintara Ayu binti Maman Suparwan kalayan ngangge mas kawin emas 50 gram dibayar kontan. Allahumma sholli wa sallim ajmain amin. A'udzubillah. Nyambatakan teh simbol teh sumerah diri kanu maha kawasa. Sakumaha urang diusik dimalikeun mungguh takdirna Allah. Kantenan tadi teh panganten pamegeun kana pun sasasi. Masya Allah. Kalayan terlepas tina takdirna Allah. Cetris teh parantos ngeretek oge hatena gaduh niatan saya anu mana parantos kitu. Atau siap pangetan dina hetangan kalayan mundur biasa dibetot hayang ya teteh serangan siap urang eta sasarangan Kang Siap mangga teh. Tilu ya teh? iya Iya. ditilu heula tilu dua hiji betot Masya Allah geningan panganten pamageun mah ageung Betas teh pamagina Teh Sinta sangom geuning bedas kitu. masalah matot papa maget mah biasana pangliheng nah duka matot mah ieu matot hayang makakakeun Iya. rupa mugi akan datang saing simbolna silokana Gusti Allah nitipkeun ku rezekieuna ka Bang Riz sing tiasa nyandak eta rezeki Amin. khususnya panganten anu baru panganten anu bari oge panganten anu bade kupi wijanana teh ngaliwatan kidung sawer oke dirinya aya naon wae cek dina sawer teh salian Tah, ieu si Aha ya. Artinya aya artos, aya permen, aya koreng, teh unika permen habet aya. Nyawerna dinu lega. Teh gaduh silokana teh manis. Oke teu pamugi ieu Di saweranana bakal ageung ya mah. Rumah tangga anu amis, lirpermen, tetap harmonis. Oke aya koreng ya Kang. Aya koreng teh Koreng teh eta simbol mudah-mudahan dengan nambah segala rumah tangga ieu panganten sakabeh teh sing biasa jaya di dunia dan akhirat. amin ya rabbal alamin. Oke aya beas biasa silokana si pamugi panganten biasa rezeki anu halal taubat. Lagi disebutkan yang baru sawer biasa dihalirkan ke panganten. Kami Bapak Ibu di paling top Motorna gorowa. Parantos sigap dan sigap ya kaya ulah diri nana sababana dina panganten dirayakan. Tapi nama kan kita orang teh ulah patah Bukan melakukan kita selalu kita mengkabutan pisan kaya sikori dua panduna di balik ini yang orang kawan kesannya kumaha juga panganten hoyong itu macam iya banyak banget biasa korea di balik itu ngomong sawah terus panganten hoyong gerang-gerang dan ulang kali awal sawerna sataya rengseng ibu sawer kasan di hamil. Kaneng santai
Sudah ada cilukba gitu. Kita jalurkan mah, sok aja nah. Hampir gitu. Hampir gitu. Tampir. Oh, ini kebungkan. Iya, cek. saya Kang Eta gitu gitu. Yo di Cipojo kemarin mau dingkul kemarin. Tapi nu logam dan nu kertas masuk bis harapet tapi banyak mulus nah ya milik Balan sing saatkeun mereka tuh. Paham atuh. Nya. So, mari contoh. Bener rek nyawer ka dikitukeun. Saya ieu door price na rada lega rada gede ih barek naon. Naon ya. Bener. Lecing ame mah tuh kitu. Kumaha celanana rubah. Sehari-sehari teh om Nah, ieu arah surat tentang Karya ya teh dokumentasi lah pajarkan teh hadir sana. Ayong hadir tuh ayong. miluan di dia. Sedang permen
Iya tinggal ikurakana aduh bakal mental apal emeuy aduh tah. Si Pira dan si Abah ya aduh bah lembah. Aduh. Ya, Bah. Siapa? Siapa? Saya foto dulu dapat saweran. Wes. Iya balon. Ini dia abi. Ini dia. Tim pembersihan ininya. Ucapan dan doanya buat kedua mempelai, Polres PRW. Wilujeng ka kedua mempelai terbatas narosdi mana dina resepsi keluarga anu sakinah mawaddah. Amin. 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 Biasa menempuh hidup baru kan. Naon sesuai dengan aturan agama. Amin. Atur nuhun. Atur nuhun. Teteh di mana ieu? Teteh di mana? Di mana? Sang sana wargina. Oh, doanya tuh kanggo pengantin. Atur nuhun teteh. Teh, mohon. Teteh di mana di? Oh, Tasik Selatan. Mohon. Tahu. Itu mah jauh atunya teh. Tasik Selatan Cipatujah. Kali teh undangan antara pi wargi. Agak wargi. Wargi oh. Wargi. Doana tuh kanggo kedua mempelai. Mudah-mudahan semoga cepat dikasih momongan kamu. Amin. Jika di Palestina, jika di Palestina, Timur Tengah. Ya aduh tas. Atur nuhun teh. Ya. Untuk keluarga mempelai, untuk kedua mempelai, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan cepat dapat momongan, banyak rezekinya. Amin. Barakallahu laka wa bainakum bi khair untuk kedua mempelai. Semoga sakinah dan mawaddah. Tah, Teh Santi. Kumaha perasaannya sang kakak? Ditinggal kakak menikah. Ya, betul. Ya, yang mau ditinggal kemana gitu rasanya berat banget. Doanya tuh. Doanya Kang Teteh. 20 tahun kan udah punya bareng-bareng. Sekarang bisa. Rasanya berat banget. Pasti. Tapi kalau mau gak mau
Ya. Doanya tukang teteh, doanya. Doanya dari adik pribadi, semoga sakinah mawaddah warahmah, semoga teh bahagia. Ya, oke. Makasih Teh Santi. Nah, itu dari sang adek ya. Dari kembarannya, yang kakaknya mah Sinta, ini adanya Santi. Kepada rekan-rekan atau warga sekitar daerah Garut yang memerlukan dekorasinya, silakan dilihat dari IG-nya Kartika Dekorasi, Sanita Art. Juga yang memerlukan sepaket wedding dan semacam hiburannya, lengser, paket hiburan dan lain-lain. Mangga diantos di Kartika Dekorasi di Burangan, Desa Ciwangi. Hatur nuhun.